Kalayan asma pangeran nu maha asih tur heman, ayeuna bade ngawitan nadom anu disepitan. Sami-sami ngahadiran, muga-muga janten jalan, mukakeun lawang pikiran, hingga caang narawangan. Para saderek sadaya, istri pamegat nu mulya, nyepitan siga tepira, seueur jalma nu mokaha. Padahal mun dilenyepan ku pikiran anu heman, ieu teh tos janten korban, kuatna hanti pangeran. Ibuna sareng ramana nyaahna kabina-bina, ka nu janten putrana dijaga sapapanjangna. Barang nincak 2 tahun ibu Rama benungtun, hariwang ampun pararun, nyepitan kedah ti payun. Budak kudu disepitan, bari hajat sukan-sukan, sakapeung sok raramean, pesta bari pepencitan. Budak cerik jejeritan, euriheun tep antepan, cerik inghak nalahunan, ngan saukur ditiupan. Nu puguh matos laksana, nyepitan janten putrana, bingahna kabina-bina, ninggal ka ibu Ramana. Rukun Islam na pilihan, tos sampurna cek sorangan, cukup pedah disepitan, da ganjaran pamohalan. Ujang parantos disunat, ibu Rama bade hajat, paniatan kade lepat, niatna make sahadat, panutup cuang doa ka pangeran anu
dirahmat kunu kawasa. Sing jadi hiji pamuda harapan bangsa, bela agama jeung nusa, keur ujang tong asa-asa. Didoakeun ku sadaya, ujang munggah janten jalma, tukang mulung kasasama, nyaahan kabalarea. Mugiana hapunten bae, margi sim kuring capek, tebih tina bahasa sae, untung kekasih ma oge.